Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihi litafaquhi fiddin. Wassalatu wassalamu ala man faqad darajatuhu wa ala alihi wa ashabihi alladzina fala amruhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Wa qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man fariha biduhuli Ramadan harama jasadu ala niran. Al-hadis. Sadayana kaum muslimin, kaum muslimat, sadayana anu hadir saya pemirsa TV, mudah-mudahan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari pertama atau hari hiji dina poe kahiji ayeuna dina bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan sehat walafiat, sehingga dina malam atau dina poe kahiji Ramadan ayeuna sampai saterasna sampai beres bulan suci Ramadan, urang tiasa nyumponan karena salah sahiji kewajiban urang sadayana. Tok sanaos dina dangat ayeuna diraos teu karaos, memang dina pandemi kondisi ayeuna raraga ada kurang tenang sebenarnya mah. Tapi mudah-mudahan wasilahna Ramadan, pandemi corona atau COVID-19 ieu, mudah-mudahan khususnya ka urang sadayana urang dijauhkeun dina wabahna. Oge urang sadayana dangat ayeuna urang sasarangan ngadua ka Allah, urang muji tasyakur ka Allah anu Maha Ghafur, rehna kalawan kudrot sareng iradatna urang tiasa patepang, urang tiasa riung mungpulu, urang tiasa pamprok tonghok sanajan dina kondisi ayeuna. Terus dia para hadirin pemirsa TV anu tiasa ngiring naos sok sanajan lamun ayeuna mah disebutna online, tapi mudah-mudahan henteu ngurangan kana barokahna ieu pangaosan. Shalawat wa salam ya Allah tetap curahkan ka baginda alam yani habibana wa syafi'na wa maulana Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Mudah-mudahan wasilahna sholawat Kangjeng Nabi Allah cabut, Allah tarik atau Allah ngitkeun wabah ieu sehingga orang tiasa ngaraos tenang dina ibadah khususnya ibadah suci Ramadan. Hadirin sadayana, urang sasarangan di akhir pangaosan ieu urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang dijauhkeun tina wabah ieu, khususnya urang, keluarga urang, lingkungan urang oge khususnya di warga Indonesia. Sanaos dina bulan suci Ramadan, dina danget ieu dina poe kahiji sim kuring moal ngabahas heula masalah Ramadan. Najan masalah Ramadan mah tos sering teueur diungkapkeun ku para ulama tentang kalebihan naon dina Ramadan. Tapi sim kuring di dia hoyong ngajelaskeun anu ngajantenkeun wasilah Ramadan urang bisa gol. Nah dina Ramadan ieu sanes sanes saumna bae anu di ku Allah dilipat gandakeun. Ilah kehebatan bulan suci Ramadan. Sadayana amal ibadah ku Allah dilipat gandakeun, khususnya amalan-amalan sehari-hari urang waya dina rukun Islam teh syahadat, salat, zakat, puasa, sareng insyaallah mudah-mudahan anu kalima oge urang kasorang nyata munggah haji atawa ibadah haji ka tanah suci Mekah. Dina tangkataina para hadirin sadayana, abdi di dieu sebenarnya mah hanya salah kadar. Nah disebut kita mengaos lah hoyong biasa naon musim abdi dia dicarioskeun aya manfaatna khususnya kanggo si pribadi. Dina dangan ieu si abdi bade nerangkeun tentang babagianna cai narehna ibadah kabeh oge teu dibarengan ku cai ieu atau babagian asu suci urang teu jadi. Emang cenah puasa ge kudu suci atuh kudu. Pan puasa ke ibadah. Di mana kabeh ibadah eta kabeh kudu dalam keadaan suci. Suci lahiriah, suci batiniah. Dan ada dangat ieu mah urang ngabrolkeun baheula suci lahiriahna heula. Lain teu penting batiniah, tapi urang di dieu bakal ngabahas lahiriahna heula. Sawarehna suci dina awak atau dina badan urang eta penting. Bahkan sok diajarkeun ku kolot-kolot urang baheula gitu. Diajarkeun lamun erek masuk rek asup kana bulan Ramadan atau tanggal 28 Saban atau biasa tanggal 30 Saban atau enjingna rek asup kana Ramadan eta urang sok diajak mandi teh suci dihormati atau orang ngahormat karena datangna bulan suci Ramadan atau ngarasa bunga karena bakal datangna Ramadan seperti tadi hadis Rasul
Rasulullah man fariha bidukhuli Ramadan harama jasadahu ala niron. Sing saha jalma anu ngarasa bunga tapi imanan wahtisaban. Oh iman itu nu sabener-benerna iman atau sabener-benerna bunga. Buka datang Ramadan eta aroma jasadu harapkeun diharapkeun jasana asup neraka. Mudah-mudahan orang sadayana tiasa janten jadi golongan anu disebatkeun ku Rasulullah tadi atau dina hadis anu tadi ku sim abdi ceroskeun ti Rasulullah supaya ulang tong nyongkolong tingkana waktos Abdilab sadayana para pemirsa TV anu hadir kusim abdi sadayana dipihormat kiai, para ulama, para habaib, muslimin muslimat, muslim abdi dipihormat sareng ditadimi sareng ditadaduana. Kurang teras dina ieu pasal atau dina ieu abdi ngagunakeun kitab Bayanul Arkan. Eta kitab Sunda anu ditukil tina babara kitab dijadikeun hiji kitab ngaranna Bayanul Arkan anu dikarang ku Al-Fakir Ahmad Khairuddin. Karangna Ahmad Khairuddin. Mudah-mudahan pengarang kitab atau mualif kitab bisa ngajak urang aya anjeunna insyaallah jadi jantan ali Allah usaha urang mudah-mudahan urang kungaos kitabna urang kajanten kabantun ku anjeunna ya ali Allah. Kitab anu tina ibarat dina ieu nyata kitab bahasa Sundanya ieu mah di pasal pada mertelakeun dina babagian cai gitu. Hari cai anu meunang dipake susuci eta ayat 7. Nah, jadi jumlahna cai anu bisa dipake susuci. Susucina rek ibarat rek hadas gede atau hadas leutik. Dia bisa hilang atau bisa ngagunakeun cai anu 7 macam ieu. Hiji cai hujan. Jadi orang bisa suci hadas leutik atau hadas gede ngagunakeun cai hujan. Kumaha cenah lamun saandainya sabari hujan bisa asal diniatan. Contohnya bising yang bising orang ibarat bising memang dia mah cai kondisi kumaha ge bisa. Orang rek ngalaudu hujan gede orang hujanan itu biasa orang kocok sampai paribasa sampai selesai sampai kana kaki teh minimal anu fardu nanti anu fardu wuduna kurang dikenaan sabari diniatan kurang ngalaudu jadi untuk seperti kudu ditampung wae teh cai hujan kudu ditampung wae cai hujan tampung karena kurang pakai ngalaudu tetap sabari hujanan biasa nyata cai hujan pada ditampung lah atau bade kurang langsung sabari hujan asal diniatan ngalaudu ya untuk asal hujanan bang gitu. Jadi kudu diniatan ngalaudu atau orang janabah atau haid atau nipas kebenaran cek paribasa awewe teh urang we cenah saat cenah
saatnya di urang mah saat henna teh saat karena mun walungan saat tapi emang kebiasaan di urang disebutna lamun rek beresnya saat cenah getihna buat orang saat eta orang cai getih head atau si head lah atau head atau nipas di awewenya atau di lalaki kalau mani ku ngimpi teh buat kecekara seorang si head atau si nipas saat ya hujan gede rupat orang buat karepima atau ke lapangan atau ke mana hujanan sabari urang niat mandi janabah jadi mudah-mudahan di acara sasapi telepat pilih aya kalepatan biasa di komentar di komentar baik pilih ya cari sasapi kesalahan tapi insyaallah mudah-mudahan Nabi dijauh khususnya tiada menerangkan agama model dia tapi pilih kesalahan diingatkan si Mabina di komentar anu kedua cai laut anu kedua cai laut jadi cai lautnya bisa pakai susuci sok aja dan cai asin ulah disarwakeun cai laut jeung cai kopi gitu. Cai laut mah asinnya kuda tiah, ai kopi mah amis ge diulangan. Di sadayana muslimin muslimat urang tiasa eta susuci pake cai laut. Betul urang bising aya meureun hirup di pasisir teh ngaranna nya caina asin nya ina itu na segala macam lah eta cai laut bisa pakai susuci bisa pakai mandi bisa pakai ngalaudu khususnya warga orang anu hirup di pasisir atau orang bising keur piknik teh cenah orang teu bisa ngalaudu ya mah aya cai laut mah pakai ku urang mandi atau orang cenah bising keur dina mobil ngimpi teh lalaki terus keluar mandi teh tapi ke rekreasi mandi diniatan janabah jadi itu eta cai laut kedua anu katilu cai walungan atau cai kali atau cai sungai lamun eta mau di urang mah ngaranna walungan nya mabdi gawe di ngaranna Ciorai Ciujung menang pakai orang susuci orang di dia mandi dijebur atau ngalau di dinya menang sungai dia menang gitu asal caina cai sungai jika gotul eta najis eta seueur bubuangan eta mah jika model di Jakarta teh hapunten ieu masih ngagoreng ke Jakarta sawabu mah kenal lagi ke Jakarta dong model gitu sok jauh lagi lelempangan ke nyampe Jakarta doang tempat sana soal mungkin baik tempat api gaya nabi temendakan baik walungan gede sakitu mah gede karena di Jakarta teh sok hareupeun kontrak-kontrakan teh gede cekap belum bisa kitu lamun caina bersih mah bisa pakai ngalaudu tapi ku jalaran kotor hideung bau eta teu meun anu dipake susuci bahkan pakai segala macam temuan eta sabaya najis nu kailuan hapunten kawan Jakarta tah cai nu kotor itu terkecuali ketika aya Jakarta mah biasa banjir teh itu buat banjir bersih menang mudah-mudahan bisa eta mah tapi abi teh ngayakinkeun tapi ketika katingali dari nama kabawa ku banjir teh jadi bersih heran mangga eta mah anu kaopat nyata cai sumur hanya sumur lamun cek bahasa Indonesia sumurnya urang mah timba teh cenah nu dierek baheula mah kuari geus make sangga tinggal trek ku ari tinggal cetrek on
keluar cai itu atau pada ibarat kuari mah cai kurannya cai kur menang keporo teh itu kuari mah kadang terkelu digali dulu kuari mah maksudnya tuh bisa digali ser kuari atau kudu digali jika tiba ya kuari mah geus pakai mesin diasup ke teh parlon gede ditarik saroba mana teh sumur kata sama kau digali kene bayangan eta memakai mesin kita ibarat lama itu biasa digali pakai pacul pakai segala macam air biasa untuk menggali kali timba teh eta cai eta beun kurang pakai susuci tuh eta beun pakai susuci anu kalima cai sumber atau urang ngaranna hulu cai anu kaluar ibarat hulu cai lah kurang pada apa karena hulu cai teh kadang cai itu gunung teh kan hulu cai eta atau kadang ketika lamun di urang mah kaluarna keur musim hujan lamun keur musim hujan teh kan sok kaluar curcor cai di mana-mana eta meunang kurang pakai susuci bahkan biasa nu kitu mah caina bersih herang ngencrang teh nya sok senajan berhujan gede ge mainna mah herang bae bersih eta meunang pakai susuci itu teh meunang pakai susuci anu kagenep cai ibun da cai ibun beunang kan cenah kumaha kayak atuh biasa itu kan memang jarang dipakena itu kekuabit tadi yakin denon diterangkan masalah kepiana orang bereskan teh nukat terus terakhir nyata cai hujan buah biasa lamun musim hujan teh diurangnya supaya musim hujan terus acak teh kayak jika es teh kita dikumpulkan ke urang dina baskop dina ember itu jadi cai pakai kurang kalau menang tuh kan sebagian mah ngomong salju itu saljunya salju seperti di Eropa atau di mananya di mana tanah salju belah eta alamiah lah anu boga musim salju teh eta cai salju gitu pan saljuna kurang pakai ngalau lain saljuna dijadikan cai heula atau dicairkeun lah bahasa urang teh mah dicairkeun pakai ngalau meunang cai salju asal ulah cai salju kulkas eta mah dijieun teu datiah eta mah gitu seperti halnya cai laut teh cai laut kamu orang cek pariwasa urang nyieun lah cai seperti cai laut diuyahan urang ngaranna tuyahan loba menang dua ulah gitu tetap eta lamun ngieun cai diuyahan terus asin seperti cai laut asal sanajan aya dua ulah tetap teu bisa pakai susuci ieu mah udatiah udatiah cai laut udatiah memang asin memang laut mah caina asin tapi pohara amat mau motor ampun iya seperti cai hujan atau cai atau salju eta pan geus datiah eta mati lain lainang nyolongkeun lain meunang nanaon lainang ngeueum lainang naon eta mah datiah ati salju teh ngaranna eta meunang kurang pake susuci bising iraha boy iraha cenah urang meunang rezeki atau orang jalan-jalan ke Eropa pas kabeneran pas musim salju kumaha cenah urang ngalauduna da kabeh ge salju atuh teh pakai salju urang dicairkeun heula untuk guling-gulingan dina salju seperti nu hujanan tadi teh teu lain model kitu atuh carana nya lain model kitu carana dan orang biasa ketik musim abdi ibarat terangkeun teu bakal kapenakan ka payuna ke urang dina atau dina pagetona tentang masalah tayamum dan di urang ya loba gitu terkadang cenah di urang geus teu cai cenah sumur saraat
tayamum bae teh kitu pan isai teh ayat genep ya ayat 7-nya cai teh di ayat 7 ayat cai ayat 7 bagian cai anu bisa pakai susuci mau pandi mah cenah hujan ibaratna hujan raya laut atau udah jauh gitu walungan saat makan cok terkadang cai neng dihejo atau terkotor cai sumur ke saat cai sumber komo dalam musim hujan buahnya komo tuh hujan acan kumaha cenah cai kudu ibadah cenah kudu sholat segala macam panaik cai ibun lawan isuk-isuk dapat sok aekna cai ibun atuh isuk ulah tayamum panaik cai ibun bisa kurang pakai ngalau biasa atau ketika make menggunakan cai ibun mau ulah apa-apakan jika terloba cai tekudu kamu curang tina muli kokocok kamu aturan kamu cai ibun rek kumaha model jadi cumpolkeun syarat anu parabuna bae langsung babeungeut terus tangan sirah kaki syarat atau ya kaki tuh dan 5 anggota gitu parabuna bae pakai cai ibun ulama seperti halnya orang cai laut ya menang orang pancen orang terbiasa cai laut cenah ieu tapi aya cai laut coba ngomong kebel ngeta ieu cenah namun gitu non itu biasa teh tuh ulah make kira-kira orang terbiasa mah bising kondisi orang kebenaran kerulin kanu dulur di pasisiran China kan pasti askin atau tuh kudu ngalau pul tina mulai kokocok sampai tunas kira-kira ngabahayakeun atawa ngatengeunahkeun ka urang sehingga orang kalah ibadah baratna ibadah sholat orang kutap ketap sholat tadi kalau udah kucai asin usah kurang itu biasa bener biasa banget nanti seperti orang kalau sholat kutap ketap merasakan asin itu biasa mah orang sudah kebiasa cukup mana genep baik sehingga tak karena lidah ya jadi kira-kira ada orang 3 orang tak jika cai hujan usap cenah ieu ngeun cai hujan doang sumur garing pas kabenaran hujan musim sok aja mah anu kahujanan sok nyeri sirat pokoknya mah lah meriang segala macam atuh ngaululuna anu parabuna bae ulah kabeh kucuprak seperti naon tadi cai laut usap antara biasa asinan teh atuh kelompok kabeh eta bae anu 5 anggota nu kagem genepna cari tartib atawa cai hujan buah atawa salju bisi keur ulin ka Eropa teh jadi mudah-mudahan ieu babagian cai anu jadi bakal wasilah kana ibadah urang pan cek Rasulullah lamun ibarat nanti urang bakal ka karituna kana tohar kana ngalaud atau karena mandi hadas detik hati mandi hadas besar nah jadi kujalaran itu mudah-mudahan kusaburang bisa terserang ya karena bagian cai nyata cai anu bisa dipakai susuci jumlahna ayat 7 hiji cai hujan 2 cai laut 3 cai walungan atau sungai atau kali atau 4 cai sumur tiba lamun diurang teh atau lamun kuat CKP di amonon teh ngaranna di sadot mesin tehnya nuka seterusnya kalimat cai sumber atau hulu cai nuka genap cai ibun anu katujuh cai hujan buah atau salju mudah-mudahan
naon kusim abdi tadi diterangkeun mudah-mudahan aya manfaatna jeung kehidupan ibadah sapoe urang sehingga urang teu salah kacaba teu khususiyat tina masa ibadah teu lalawora lah lamun ceuk bahasa urang teh mah kusaburang tos terang jumlah cai anu menang pakai susuci rek ngahilangkeun hadas leutik atawa rek ngahilangkeun hadas gede tah kuata bisa jumlah cai eta teh sing cek dokter teh aya mah teu meunang pake cai biasa kudu pake cai haneut mah teu pake cai sahabat masih cai kene nya sahabat mah aya darurat urang kabah kapayuna kabah panggil tang masa darurat segala sampai tayang sareng sanes dan sakitu si abdi mudah-mudahan naon diri sampai kena yang manfaatna oge kasadayana muslimin muslimat naon musim abdi disampaikan ieu pilih aya kasalahan nuhunkeun kritik saran-sarana sing mangga tinggal di komentar atau pilih aya pertanyaan anu perlu ditanyakeun sok sanajan di luar tina materi ayeuna mangga insyaallah sanes kanten ku abdi dijawab atau diwalaran naon-naon pertanyaan anu sakira-kira pertanyaan eta tiasa kusim abdi dijawab insyaallah ku abdi dijawab atau diwalaran melalui video deui atawa melalui chat deui. Jadi insyaallah kasadayana muslimin muslimat mudah-mudahan naon kusim abdi manfaat khususnya ka kusim abdi ngomongna kasadaya pemirsa TV pilih aya kesalahan mohon diapunten anu sareng ageungna hud masuk kepada makadar wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.